Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi Dongsun TV sadayana. Wilujeng patepang deui dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan, aya dina kalancaran rezeki, sareng aya dina kasalamatan, sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ayeuna simkuring sapertos biasa bade maoskeun hiji dongeng anu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak anu judulna Salon Anyar. Salon Anyar ieu karya Nyi Roro. Nah, ayolah cuang langsung we kana dongengna. Wilujeng leleson sok siapkeun saneuteuna, siapkeun si kopina. Mangga wilujeng ngadangukeun aya nu judulna Salon Anyar. Balik digawe teh langsung bae ngagelehe dina kursi panjang. Di kamari awak karasa meni remuk bakat kucangkeul. Linu jeung nyareri satulang sandi ti mimiti tungtung suku nepi kana embun-embunan. Keur kitu teh torojo Nyi Isah bari mawa gelas dina nampan. Bu, ka salon enggal anu di pengkolan caket komplek we atuh. Raoseun kerimbatna pan bari dipeuseulan. Ceuk Nyi Isah nu sapop wae sok babantu di imah kuring. Manehna apaleun lamun kuring nyareri awak sok ngahaja di kerimbat di salon Uni urang Padang. Geus aya kana 2 bulanna eta salon tutup, cenah mah Uni balik deui ka lemburna. Nyi Isah kungsi ka dinya? Kuring nanya. Kantos bu 2 kali. Tuda kabita ku obrolan batur, sauna salon eta teh raoseun. Kalarasan deui aya rerencangan abdi didamel di dinya. Nyi Isah ngajawab bari melong karunyaeun ka kuring. Lain teu hayang kuring ge nitah ka manehna, tuda ari mencetan teh karasana. Lain ngeunah kana awak teh kalah ka nyereri siga urut diciwitan. Ngadenge aya salon alus, puguh bae kuring curinghak bakat ku atoh. Mung Cek Nyi Isah tekebat. Mung naon Nyi? pinuh wae bu, bilih lami ngantosan eta salon pajang pisan. Ngantrina panjang. Alah, pinuh paling sabarajel masih. Keun bae heula oge. Da ieu awak karasana begitu para ruguh. Tembal kuring tuluy bae disalin rek mulu salon. Nepi kanu dijugjug geuning salon anyar teh meni leutik. Pagaweana ukur 2an, tapi nya wae geuning meni ngantri. Aya kana 3an dihareupeun kuring, acan nu ditukangeun nungguan nepi kaluar. Mangkani ngaladenan saurangna oge paling sakedeung aya kana setengah jaman. Diuk teh rada mebeutkeun maneh kana kursi panjang paragi kuramas bakat ku hayang geura dipencetan. Boga budak 3 teh meni eueuh nu bisa dititah mencetan hiji-hiji acan. Rek nitah si cikal karunya keur riweuh nguruskeun skripsina. Nu panengah karege balik ti sakola tuluy indit deui rek kerja kelompok jeung baturna cenah. Aya eta ge si bungsu daek nincakan kudu wae diburuhan. Kareke 7 tincak geus eureun da kaburu aya tukang es krim nu di mobilan tea. Ditungguan teh teu embol-embol tayohna langsung ulin jeung babaturana. Punten ibu, bade di kumaha? Sora awewe ngagareuwahkeun lamunan kuring. Kerimbat teh. Tembal kuring bari tuluy ngagolerkeun sirah kana kursi. Punten, kirang luhur bu. Ceuk manehna deui. Kuring tuluy bae ngangsrutkeun awak, sirah sina pas dina wadah nu buleud paragi nandean cai. Cai tiis nyebrot tina selang karasa mimiti maseuhan buuk. Dibantuan ku curug tukang salon nyuaikeun rambut. Cai ngamalir maseuhan sirah nepi ka nyecep kana kulit. Leungeun tukang salon eureun heula sakedeung, kadenge aya sora klik seungit sampo. Bu kuring diragap deui, semu dikusek. Telila rambut disebrot deui, dibersihan, sirah dipencetan. Sanajan ukur sakedeung tapi nyaan karasa mani ngeunah dipencetan lelaunan sirah nu keur jangar teh. Buk dielap tuluy dibuleun ku anduk nu tita tadi nutupan dada kuring. Dicepetan meh pageuh. Mangga
Calikna kapalih payun, cek tukang salon. Kuring ngadeg tuluy lempang liwet ka hareup darohangan teh ngan kahalangan ku lomari unggul. Bade nganggo krim naon, Bu? Aya stroberi, coklat, lidah buaya, sareng alpukat. Cek tukang salon bari nuduhkeun wadah krim dina toples bodas laleutik. Alpukat nu dipilih ku kuring da buuk teh minyakan, eta krim tuluy diulaskeun kana buuk kuring saeutik-saeutik nepi ka rasa kana kulit sirah. Karek sidik nenjo dedegan tukang salon teh tina kaca gede hareupeun kuring. Hih, geuning geus kolot. Umurna kira-kira 50 leuwih. Katempo ngoroso teh pedah dangdananana bae jiga budak ngora. Calana merecet, kaosna pungsat, mani ateul nenjo buukna nu panjang rada cerewing. Geuning sanajan tukang salon oge ari ngurus buuk sorangan mah teu pati bisaeun. Meus-meus rambutna ngarumbay ka hareup, kumanehna tuluy digidegkeun, ngarumbay deui, digidegkeun deui. Mun kuring mah dibeungkeut atawa dibondu da matak ngahalangan kana pagawean. Ke asa cangcaya nya bakal katanagaan kitu lamun engke manehna mencetan kuring anu sakieu bayuh-yuhna. Eta awak maneh cungkring cek budak ayeuna mah lamun nenjo jalma nu begang bari kulit jeung tulang. Bener-bener teu kaharti ku akal. Sakitu loba nu datang kabeh ditangkes ku sorangan. Da pagawena nu duaan eta mah ngan ukur mantuan ngagaringkeun buuk, sasapu jeung meresan parabot salon. Buuk kuring geus beres diulasan ku krim alpukat. Tukang salon memener alat buleud siga helm pargi manaskeun rambut. Kabelna dicolokkeun bari nungguan eta alat panas buuk kuring dibulen ku anduk tuluy dicepetan deui. Tukang salon ngaragap awak kuring, mimiti mencetan tonggong kuring, walikat tuluy disasar rada kahandap. Ya Allah, mani nikmat kacida. Mencetna teh mani bisaan, awakna leutik teu nyangka tanagana mani rosa. Oga lebah nu rada tarik uratna, kumanehna dibebener. Kuring nepi ka peureum beunta ngararasakeun kanikmatan nu eueuh duana. Bari dipencetan teh panon kuring nguriling ka sakurohangan. Mimiti tina parabot salon nu aya dina lomari, tuluy kana gambar-gambar model rambut nepi ka gigireun awewe nu keur digaringkeun rambutna. Pas tanggah kaluhur aya figura ngajeng-jreng opat nu eusina sertifikat kursus kecantikan di hiji lembaga nu kakoncara di Jakarta. Bosen panon nguriling, iseng merhatikeun tukang salon nu keur mencetan tina kaca gede nu aya di hareupeun kuring. Gebeg. Kuring ngagebeg bakat kuruwas. Tukang salon teh keur mencetan awak kuring bari bolotot. Panonna siga nu rek luncat kaluar, bibirna ti pepereket nepikeun ka tempo sihungna nu panjang. Aduh, kumaha ieu? Mangkaning awak kuring keur digulang gaper ku manehna. Sieun dikerekep, dicekek awak teh kumaha bae anu matape bahayaeun. Tuluy bae istighfar ngadunga jero hate minta tulung ka Gusti Nu Maha Kawasa. Mugi nang tayungan abdi. Panon kuring nguriling sugan jelema di dinya sadar yen tukang salon siga nu kasarumahan, tapi geuning nu sejen siga nu hare-hare. Gigireun kuring nu keur digaringkeun buukna asik bae ngomeh HP. Pagawe salonna oge keur husu kana pagaweanana. Nenjo di tukang nu keur ngantri sarua eueuh saurang oge nu merhatikeun ka kuring jeung tukang salon. Beuh, baku are geus kieu teh. Karek inget, pan aki kuring kungsi ngabejaan yen kuring beda ti batur, bisa nenjo nu goib. Hanjakal kuring mah kedul, mumul ngasah kabisa teh, dina kieuna teu bisa kukumaha. Antukna kuring ngawani-wani maneh muka obrolan, sukan bae tukang salon bisa cager ari ku diajak ngobrol mah, pipikirana teu ka mana mendi. Teh, punten. Tanggek mah teu kenging dipeuseuh nya, cek kuring lalaunan. Cek manehna bari ngagideugeun sirahna. Ngajenghak saeutik, panonna ngaburileng tuluy peureum siga nu keur ngumpulkeun pangacian. Kuring ngomong sakali deui manehna karek ngartieun. Beheung kuring diliwat, mancetanana pindah kana tak-tak tuluy kana leungeun. Bener menter matak dedeieun, teu karasa panon kuring peureum.
Barang bray panon muka kajadian tadi mindo deui. Panon tukang salon bolotot bari ti pepereket. Malah ayeuna ditambahan ku ngagerem. Tapi dipikir deui ieu mah teh tenjoan kuring wungkul. Antukna ngajak deui ngobrol ayeuna ngeunaan diri manehna sugan we ngobrolna bisa lila. Teteh mani raoskeun kieu mah seulanana kantos ngiring kursus. Kuring nanya bari jeung rada sieun. Memeh ngajawab tukang salon ngajeng hak heula siga tadi. Muhun kantos salami 2 tahun itu aya sertifikatna. Manehna ngajawab rada nyentak siga nu embung diajak ngobrol. Tapi kuring teu eleh geleng, teu nengguan balem deui siga tadi. Hayoh bae manehna diajak ngomong. Teu karasa mencetan beres, mesin uap geus panas, sirah kuring tuluy diasupkeun ka dinya. Katempo tina kaca manehna bangun nu cape pisan. Ramoh poe balas mencetan kuring. Rengse diuap kuring dikuramasan deui, tuluy digaringkeun make hair dryer ku babaturan Nyi Isah. Apal soteh kuring nanyakeun ka manehna, naha bener babaturan Nyi Isah? Alhamdulillah balik ka imah teh awak meni asah rampang. Kareke nepi ka lawang panto Nyi Isah ngadeuketan bari siga nu reuwas. Bu, atos dikirim teh. Manta geus balik oge nya beres. Nah kitu. Rerencangan abdi nga-WA saurna samulihna ibu dununganana kapiuhan. Ngadenge kitu kuring ukur bisa ngahuleng. Cag sakitu pamirsa. Ieu carios teh nyaeta hiji salon anu di padamelna teh tukang salona janten sapertos ngagunakeun ngelmu nya janten katinggali ku si ibu ieu mah tukang salon teh panonna bolotot sareng sihungna ranggeteng. Kitu tah santos ngerimbat si ibu tukang salona malah janten pingsan. Pedah si ibuna panginten gaduh ajian atapi gaduh warisan ti akina nya. Sakitu wae panginten pamirsa mugi teh ngahibur diantos di video salajengna di dongeng-dongeng salajengna. Hatur nuhun kanu parantos manco. Mudah-mudahan aya dina kasehatan sareng aya dina kagampilan dina milari rezekina sareng aya dina kasalamatan. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae teh sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.